tidak ada, setelah Rasul tidak ada, yang paling mulia di muka dunia ini munggu Allah dan Rasulnya adalah ahli ilmu. Nu paling mulia teh adalah ahli ilmu. Mudah-mudahan urang guru bongkok sadaya sing jadi ahli ilmu, amin. Da sigana lamun lain ahli ilmu moal ka dieu ayeuna bener teu? Pangajikan dia teh ahli ilmu, resep kana ilmu. Sumauna geus ngarti, najan kakarak dibaca Arab lagi geus resep palasari. Ieu cantawis ahli ilmu. Kitu nya. Nu mawi di mana urang geus jadi ahli ilmu, komo geus jadi ulama pertahankeun. Sing tepi ka akhirat jadi ilmu, ahli ilmu. Ulama sing tepi ka akhirat jadi ulama. Sabab ngajabat jadi ulama teh pala sadere, moal aya pegatna tepi ka akhirat. Beda jeung jabatan dunya. Jabatan dunya pegatna. Aya eureun jabatan dunya mah pala sadere. Ngajabat jadi ulama tepi ka akhirat. Pangge mayo urang gunung bonggok ka surga, amin. Ingat KTP ka surga datang program di Allah teu wau sok nanyakeun kiai satempat, guru satempat. Mun euy guru urang, mana guru urang, mana aya naon ieu teh ceuk ajenganana lain ceun ajengan ieu aya program di Allah kuring teu wau ieu teh kudu kumaha berebe ngawuru keneh tepi ka surga kitu kiai mah. Tapi ngajabat-jabat dunia beak di dunia kena ge bener teu? Benar. Nu mantap jowe pangandikasan Ibnu Athaillah dina kitab Hikam. Dawuh Ibnu Athaillah dawuh ulama wa intui alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumulaka. Lamun maksud anjeun aya ulah turun tina jabatan maka ulah ngajabat kana jabatan nu bakal eureun. Jadi meureun kudu ngajabat jabatan ulama. Jabatan dunia mah ya waktuna. Paling lela 10 tahun 2 periode, bedieuna 5 tahun 1 periode, kitu ge teu kuatkeun. Rakyat ayeuna urang hayang keneh ngajabat, rakyat geus komplain. Bener teu? Heuh. Ya. Urang hayang keneh minaga ngajabat, kusumna geus kudu eureun. Bener.